nganduni baksud adus cik sara mah sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin mahsusotin. Nu dingaranan adus alias praktekna adus teh ngocorna cai kana sakabeh badan. Awak berartinya badan teh. Tiluhur sausap rambut, dihadap sausap dampal, digigir nah tentunya inti nama sakabehna awak teh tinggal lihat ka dia supaya henteu gagal paham. Sakabehna awak kakocoran cai, lamun caina saalit nya kakocoran cai, berarti lamun teu kakocoran mah can dihitungnya. Gambaran dina ember dina jolang anu ukuran caina teh saalit, orang teh ancolongkeun we hiji-hiji kadinya sirah, leungeun, dada nya asalkeun baseuh we eta teu disebat adusnya. Tapi caina kedah ngocor. Kedah ngocor. Kajabi lamun teh mah caina loba. Jika di walungan atawa dina toren eta kan ageungnya. Dina baknya ibu-ibu di bumi negara dubaknya. Tah ari dua kulah teh kan 60 cm ka 60 cm pendeknya meja ieu ge aya berarti 60 cm mah. Tah eta teh tos dietang cai ageung bade ngojai di dinya mangga eta mah teu kedah ngocor nyuruluk da dianggapna cai loba. Asalkeun kuturuna urang kana eta wadah teh caina teu mantak barobah. Barobah rasa, barobah rupa, barobah ambe. Anu gampang mah da urang mah lamun ibak teh sok disiukan atanapi aya nu ngangesower kaluhur nih tuluy bijil aralip cai aya nu kitu teu aya atawa pancuran anu ngocor ta eta mah mangga nya kantun cicing we hanapeunana otomatis cai ngocor kana sirah bakal mapai ka handap si ngocornya teu kenging digusur ngocorna cai ngocor ka dieu kakarage dugi kana taktak lila gusur we kieu ku panangan teu kenging eta teh nya sanajan aya nu ngengingkeun tapi kawal masyhurna teu kengingkeun we si ngocor ku nyalirana komo ari di urang mah caina agung nya digujubar-gujubar oge bakal baseuh. Bari teh kenging aya nu ngahalangan. Jiga sisik lauk atawa kotor mantak lamun bade adus pariksa heula badan urang. Bisi aya nu ngahalangan, nah aya lakban teh atawa naon we kitu kotor nu ngahalangan anu teu nyerep cai. Ta eta teh kumaha heula memeh adus teh ya. Da adus mah ngocorna cai kana awak teh cai anu tepi kana kulit sanes anu kahalangan. Da anu kahalangan mah dianggapna henteu nepi. Tah eta namina adus bari biniyatin mahsusotin kalawan ngangge niat. Ngangge tujuan bahwa tujuan urang teh rek adus. Mantap, tujuan urang rek adus teh lamun tiasa mah pas cai ngocor pas urang boga tujuan adus. Bahkan di palemuran mah tujuan adus teh sok bari dikeretegeun nya niat abdi adus ngilangkeun hadas ageng pardu karena Allah Ta'ala. Komo nu sok jeung make bahasa Arab nama nawaitul gusla li rabbi hadasil akbari pardu lillahi ta'ala. Tah anu ngajantenkeun niatna mah sanes eta nya sanes nyebat nawaitul guslana sanes ngreteg dina hate niat abdi adusna tapi urang boga tujuan adus. Kan ari tujuan mah sanajan teu dikeretegkeun ge jadi nya. Contoh urang di jalan keur leumpang tadi reka madrasah. Urang boga tujuan
boga teu kasar teuing boga gaduh atunya. Orang gaduh tujuan gaduh reka mana ye reka madrasah rek mingguan cik urang keur di jalan tadi ngeureuteg teu niat abdi leumpang karana rek ngaji kitu teu ngeureuteg teu henteu tapi tujuan gaduh teu gaduh ta eta teh ngaranna niat gaduh tujuan teh nya sanes ngeuretegna tapi gaduh tujuanana da ari ngaranna teh qasdusaiin ngamaksud kana hiji perkara sanes ngeureuteg kana hiji perkara anapun urang sok ngeureuteg mah nya mangga-mangga wae eta mah nu penting urang gaduh tujuan urang mah teu bisa boga tujuan tapi henteu ngeureuteg teu bisa urang mah kudu wae ngeureuteg mangga ngan peda tiasa wae gaduh tujuan tapi henteu ngeureuteg gambaranna nama jiga tadi nuju mapah di jalan henteu urang teh nyebut niat abdi mapah dina hate teh henteu galecok we ngobrol jeung nu gigireun tapi urang gaduh naon gaduh tujuan rek ngaos ta eta teh ngaranna niat sabab ari ngaran niat teh ngamaksud kana hiji perkara bari dibarengan jeung migawena qasdus syai'i muktaronan bipilihi berarti urang di dieu tos nganiatan ngaos entos sanajan henteu niat abdi ngaos tah sanajan teu nyebut kitu tapi dina hate gaduh tujuan ka dieu teh bade naon bade ngaos tah eta teh ngaranna niat sanajan geus ka dieu nama nunutan ngobrol atawa naon we nya eta teh tos diniatan nya tos kenging niatna teh tah jadi ieu ge pas adus teh pas ngocor teh urang gaduh tujuan adus cenah urang mah asa teu adus lamun teu nawaitul buslamah mangga da eusina tina niat abdi adus eta teh tetep eusina mah urang gaduh tujuan adus kumaha lamun teh mah gejebur kakara baseuh nepi ka dieu atawa gejebur baseuh di handap eueuh can niat maka anu can kaniatan teges nama anu heulaeun niat kudu di banyur deui henteu kieu gejebur sabelah baraseuh ka dieu eueuh can niatanna ayeuna niat abdi adus muncul urang lemur mah nya bisi asa teu niat da ari henteu dikeretekeun mah hei ngumah nu beulah dieu wungkul ari nu beulah dieu teu dikumah deui da rasana geus baraseuh ta eta teh teu tiasa nya sabab ngumbahna ngocorna cai kana awak teh kudu sabada niat anak atawa bareng jeung niatnya anapun lamun baraseuh heula tuluy niat maka nu baraseuh ti payun kaya-kaya can dikumah sabab can kaniatan miheulaan niat anu galib mah kieu we berarti pas dijebur teh niat abdi adus lamun diobrolkeun mah nya nah hate mah urang teh rek adus tah kitu urang teh adus banjur sing nepi ka walatra henteu kudu niat adus ieu mah can walatra ka hanapa niat abdi adus henteu cukup we sakali niatna mah asalkeun anu dikumah kudu sapandeurieun niat